bilang Else sinden jaipongan sukang ngibing di panggung. Mas, iya dagang warnya. Gua aing mah is aing gua keur puspa gara-gara corona sapoe dagang 2 poe libur kudu kumaha ieu aing ngarokok ngapus-pus bae lah. Ih sugan bae ulah kampung rarujitnya. Ada virus corona. Mudah mudahan amin ya Allah. Allahumma amin. Gua sekolah. Sekolah aing. Atuh sarua aing ge sakola nih. Iya diliburkeun tinggal hoboang gara-gara virus corona. Atuh tetepelan ulah. Makanya sarua kumaha aing tah ulah-uli. Iya aing. Coronanya. Kurang dia Elsa. Si mainnya nek kamar tong mamarahan kana aing. Ku sih makan kaos mainnya. Elsa. Nan Yang ngomongkeun aing. ting tara mah konfirmasi dengan teh baharti batur ke dagangan mah dasar mah musim corona dagang rarehe. Bo kadenge tadi ku aing. Ting torek. Bo aing kudu silat di bae ieu mah. Iya. Belum. Wis mah deui dararia yo. Nanti kowe. Pak. Aduh, si Andi kemana dia nya? Si Andi ya CS ya aing kieu mah. Mana nya teh Anissa kelar baheula sok ka sawah jeung teh Anissa nandur jeung teh Wersi jeung teh Ibor jeung teh Mendet jeung teh Angger. Aduh kelar ka teh Anissa baheula sok nyawa jeung teh Wersi jeung Tin Suratin jeung teh Esi Gilingan Padi di kopi teh Marsia teh Indah teh Marna kelar kalau meme boga salaki mas boga salaki mah ke teu papanggih jeung babaturan nu yang kira sananya. Oh, jadi RCRT lah. Ada ke mana dia RCRT? Bencong kaleng ke mana tanya? Tanya naon nya si RCRT jeung si bencong kaleng kana hari itu aing masuk acara riga aneh-aneh teh aya naeun nya. Sok teu kahalala arti bae aing makana pamikiran bikin raruet bae aing meraruyat, ieu rariat. Pusing aing mah heueuh. Tukang laporan kana salaki aing teh ararendah bae eta saruana ieu. Aing mah mendingan ditalak bae sakit kuari mendung lah aing para rusing dah maja apa. Pusing aing mah heueuh mendingan ulin jeung Tanisa teh Marti. Lalier beng lalier. Pusing aing mah lalier. Salaki eueuh. Pusing. Beres kayaknya dasar jawara ya Allah jawara bikin jawara segala aing mana mentok jalan kemana ini jalannya aduh aing maaf kumaha si men yang udah tinggal itu kemana udah nih mentok ieu nya apa dorong bae betul aing ka ditu ieu gratis nih bantuan nih sebutkeun bae urang nyamuni geran kunti dorong Waduh, pamajikan aing. Bahaya pamajikan nyamuni. Waduh. Bahaya. Waduh, mun kapanggih aing pamajikan aing bahaya. Pamajikan aing mun amukan alabatan virus corona. Bahaya bisa ngajerit be kan hate ge teman ngacaprak ke dong virus corona be alabatan mun samu. Rujit ngeuleuna. Kumaha mana si Andi digaruh deui ka mana kitulah. Aing kudu nyamuni aing kudu lempang deui jeung si Andi ye. Geus moal balik-balik aing ka imah ye geus kicara nama ya. Bahaya bising panggih. Aduh. Bahaya. Aduh, segala di dia. Aduh, bahaya ieu make labu saking sina ikon pamajikan ieu. Wiban pamajikan itu neuleueun mun bahaya si Andi ka mana dieu nya. Tadi nama si Andi rek diajak nganjang ya kan Neng Arya yuk. Walaupun Neng Arya janda bedo tetap hate menyeng mau bogoh nakan Neng Arya. Bener. Cuman kamari Neng Arya kunaon eta nya. Marah bae teh urang mah bingung eta bisa marah gitu. Kan hate meuni sedih amun Neng Arya marah eta. Delo. Eta kunaon sih mengeng? Teu nyaho.
lain si Menyeng eta. Si Menyeng, kenalan didinya. Bawa udah ku umi, Arek tahan coba didinya. Cocok dia rasakan kucungur seeta. Seeta mah beki ngajang ka orang da bedo be ieu. Torek di aing. Ku saling cinta-cinta na bogoh-bogoh teuing eta ka sirang da bedo. Lain tuh bawa ka isi bumut gorengnya tuh Ditangkep ngajang ulah. bae. Kumaha teh engkeun bae burung. Ulah aing. Heuh aing mending lompat nih. Mending kana lompat. Ih aing. Seeta masuk Lain silat sana ya. cuy. Emberan. Kita anak muda. Bang, ember. Kita tua. Emberan. Wow. You choose. Mah, kadia dari ya, kadia. Ya bener. Sieuhun. Ya bae. Ya bae uis wayahna. Gerakan anu nek ngomong kan yang penting kadia. Arek dahan kitu. Enggak sekarang ngomong kadia. Seeta masuk silat guge. Iya. Geran. Gerak aing kudu neangkeun kadinya. Juga diharapnya. Mah, dia jangan ngomongkeun neng Arya. Ih, itu kamanya yang sumpah. Bohong dia cerewet eta mal pieun neng Arya mun teu cerewet na ingan dia mu antara dia si Elsie eta ingan dia. Ih tinyaho eta mah marah ku naon. Dari dia mah cerewet eta mah euy sareng si Elsie Arjati. Ih, di mau Allah kain mah teu cerewet ke amenyeng. Moal pieun neng Arya sampai marah kanu aing kamari kos kitu. Ih atuh tinyaho eta mah. Dari dia mah cerewet. Di beuh aing kudu ngaluarkeun silat ieu. Ulah kamenyeng ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Aing geus ngaluarkeun silat dari lalumpatannya. Karak di saladar. Geura paling di mah dia. Ih, mah. Ih, Sandi kemana ieu nya? Ah, ini kan Sandi heula lah. Pusing. Kemana si LC Arjeti, si Maake si Ake, Maa gendut aing heulalia, da beuna pisakeun aing mending kena lelengoan kelar baheulanya. Ulin-ulinan yang si LC Arjeti kelar baheula panglarisan pangrasa aing mah. Teu pisakeun mah horeng melari, si aing lari lamun pinyong pisakeun aing mending kena lelengoan dah ngeunaheun. Siun, uis, si Menyeng. Siun. Aduh, uis. Capek. Capek, uis. Ya Allah, capek. Ai si Menyeng edan kunon kitu ha. Silat. Tapi virus corona gitu eta nih. Virus corona beureun. Itunya. Efeknya kitu kapan? Ya Allah. Aduh, capek amat euis. Bang. Ibu karu nanya tengah Rudik. Ruis, balik ayo Ruis. Siun ke si Menyeng. Ayo Ruis. Dia kunaon? Siun ke si Menyeng. Silatnya teh menyeramkan nih. Ayo balik. Kita kan punya jurus, guys. Jurus apa sih nih? Konde. Konde mande. Wemberan. Hai, deng-dengan, LC Arjeti datang deng-dengan dengan sangu bubur. Ya Allah, ieunya kuaring eider ku jempling gara-gara corona ka Ciawi geus, ka Kertamukti geus, ka Kopi ka Citangkil, ka Barat geus, ka Kertamukti Beuh, ieu si Elsie. Si Elsie Arjati, beuh ku aing tayangkeun deui ku aing Elsie. Geura Sebur ku aing. jengkol, pepes peda, ceuk geura he maredok. Geus lider ka mamana nya ka Ciawi ka Kertamukti jerempling gara-gara corona ieu meureun nya jelema virus di mana-mana eueuh ceuk. Geura ieu. Ai mah tegaduan cis bae heuh gara-gara coronanya. Salah kita mah kaya. Heueuh sarua ceuk anu mah buah ieu kami geus ka mamana ieu da. Elsie, Bang. Mati bas ieu. Naon, Mang? Naon? Berdagang. Naon, Mang? Dia nya nu ngomong kanu neng Arya nya. Ngomong naon, Mang? Tilok ngomong naon ieu mah paling ke dagang. Naon lawaran dahareun, tilok. Neng Arya kan aing marah beh. Atuh teh nyaho, Mang? Ih. Bah eta neng Arya tiap ditanya ku aing teu ngomong teu seuri. Mamang teu boga otak pantes mah jelema bedo, Mang. Rada bedo atuh pasti teu ngomong naon. Engko biasana mah eta najan teu ngomong ge mah na seuri mah ku seuri walaupun teu ngomong we. Ya Allah teu ngomongan si makanya paling naon-naon si Mah jeung si Euis meureun, Mang, si Kunti.
Enggak, suka yang si Mas yang tadi panggil itu. Tanya, walah lumpatan tuh. Pokoknya mah tengah rasa sama tengah semua sekali nagih ka pamajikan memang nagih hutang. Eueuh kalau ngacaprak pamenang eueuh. Beuh. Iya Mas Elsi malah ngungkit masalah hutang deui, bener. Tiba ieu. Apa kumaha nu kudu setor mang dagangan batu dagangan si Imas dagangan Cupet. Kudu dibayar. Iya, mah nya. Nah naonan ngajakan silat, ti dituna bentong diajakan silat. Woi, naon istighfar mang? Mang istighfar mang, woi. Istighfar woi. Woi, woi. Beuh eta si Elsi nya. Bisa eta lepas teh. Geura paling-paling di Elsi. Bah ya si Andi ka mana? Dia mandi teh karunya teh kanu aing. Padahal ngabantuan maduan beunang eta si Elsi. Si Andi heuh. Numpang di bayi malah. Dia Elsa bro dia. So aing coplok sabelah teh ieu. Mana seuis ngantleng nanya. Aduh ya Allah. Elsa Arjeti. Iya aing. Aing dagangan kumaha ieu dagangan si Imas. Upen dagangan beak aduh. Aing dah kunaon gitu. Tawa dia mah euy, kunaon kitu dia lompatan dia kunaon. Ngabetan kolot bae dia bedul, mana kolot gegeraan keur dagang. Atuh kan aing urang si eta di stasiun menyeng ne. Aing geus sarua diajak silat. Si eta kumat deui bae. Aing sumpah sieun ne. Kumaha euy, kumaha suku indung ya aduh. Geus geraburung. Aduh, Aduh, teu nya dagang. Geus bantuan aing deui dagangan Cuupen. Aduh, aing. Si Imbo. Ya Allah, kumaha isuku geus kieu. Deuleunya dari mah kumaha kana kolot lah. Ngaralunjak na bae rasa heuh nya bencong aredan. Bencong kaleng ya heuh nya salah stres. Betul mabur kali itu aing ya. Nek itu dagangan ya. Aing nya susu dia katabrak. Sebab teh dia kusuk karet ieu bedul dia bencong dia. Nah. Neng bade ka mana, Neng? Kunaon Neng marah bae ka asalanan kan, Neng? Neng ti kamari marah-marah bae ka mana, Neng? Ulah ka ih, Neng asalah naon, Neng? Neng. Neng salah naon kan, Neng? Ya Allah, Neng. Maafkeun ieu lagi salah naon, bener-bener bogoh kan, Neng? Aduh, Neng Arya kunaonnya? Urang salah naon kanu Neng Arya, padahal mau urang teh bener-bener bogoh kanu Neng Arya. Eta mau marah jeung marah bae. Gara-gara si Maah si Ih jeung Elsi Arjati ya kumaha ge. Si Andi ka mana deui nya? Duh, Dek dia di mana? Di Gende. Dilikan hararese amat. Pilihan kemana gitu. Ya kunaon ya euy diktor ngaruh ngomong. Atuh tiket eta ngagosip bae. Coba aing mah hayang permainan naon deui kitu. Nya kesel dong aing kesel. Coba dia boga permainan naon kitu. Iya. Permainannya nu seru. Aing geus permainan bae. Nya aing. Naon deui jot-jotan? Naon jot-jotan? Jot-jotan. Nu kumaha teh itu mah ni jot-jotan tuh mah ni jot. Oh, nya beran. Mana ieu na kayuna? Aya awi. Bambuna teh awi nu mana? Eta. Oh, em. Heeh. Capung intik aji jot. Kumaha teh aing mah. Oh ya jot-jotan. Kali cenah Salah, Nek. Kene ya Allah. kumaha kieu? Lain jus aneh dia mah. Kumaha? Kacang buat ngalen. Naon? Buat. Oh buat dia. Emberan. Oh. Salah na. Ai mah eleh ieu ku jelema gendut. Orang bae ngahina sarabe tong hideungnya. Ada nu gendut bakal mana-mana ge bakal ieu Ada aing beunang. permen ongko dia aing ngahina bae perang aing ketumaan di ku aing nu bedas sedang anclang teh kaluhur. Beuh, kalunjak eta mah. Nononon boa eta permainan kikieuan. Iya, alabatan budak leutik. Tapi kelarin dong heubeuh teh mengenang kan kampung Raruji Tagala aya. Atuh pasti nu beunang katulana mah pasti ge ieu anu awak leutik ne kikieuan eta. Pohara bae ka aing ngahina.
Ih, tak dia bencong hidung. Kumaha. Ih, aing. Caco dia, wis dia bencong hidung dia. Mau ditulungan dia kuain cenah. Ragak dia ketahuan dia mojot dia. Cek aing ge ulah main kikituan, katulan nama aing. Aing mah kapan leutik awak dia gendut tanah kitu main jot-jotan. Atau kan sumur dia nu ngajakan permainan ieu pelongo. Aduh kan dia nu boga ideuna aing wae capek ya. Aju kumaha ieu aing arti bantuan moal dia mah. Mau tiga aku dia kuain Aing haru aing indung Bapak Gusti aing mah neng geus batu bisa turun jiganan. Aduh yo aing mah ya. Kumaha aing mah bayi turuna dia mah dia mah emang gemes kanu dia mah aku bayi permainan iya kapan ku dia mah bantuan mah aduh aing mah dati kumaha turuna aing Gusti kira ku aing kudu ngumpakkeun kaki deui bae aing neng eus mah teu bisa jinganan kumaha ya alabatan bidadari aing di dieu bidadari dari improy ya aing teh imbar aing Gusti nu agung